Assalamualaikum. Waalaikumsalam coy. Tamang wa. Alhamdulillah Oh. dia ya doh. Habis sibuk ya enak euy. Aduh, oh sibuk kan tuh? Sibuk di tuan nama jadi pengurus pertanian lah di desa. Wah hebat euy moy. Udah hari banget lah banget petani gini Oh benar. masih jiwa playboy gini banget petani itu. Oh, alhamdulillah tuh nya dia teh naon atuh teh? Biasa rapat aya penyuluhan ti pertanian teh itu. Oh nya. Oh palingan mawa Iya, ieu. iya si rapat nanti dia. Jadi kurang teh dibantu ku pemerintah teh bini alpukat lah. Oh benar, alpukat yang benih teh nya. Tuluy diterangkeun tata cara melakna. Oh diterangkeun. Oh, jadi betah atuh teh. Jadi supaya alus buah teh kudu kieu carana cenah. Oh carana kumaha cenah teh? Tah lamun Urang hayang apal ieu mah. cep di dia teh make antara sekitar 3 meter antarana 4 meter 4 meter cep deui di dia make antara gitu. Oh maksudna teh make jarak ka dieu teh kitu tah. Henteu gitu kan. Alpukat ya, pemerintah teh mere bina alpukat cep di dia